Babaturan kudu akur, ulah sok pahiri-hiri. Kudu silih pikanya silih asah, silih asih, jeung silih asuh. Eta teh sikep pinuji. Jajang jeung Dani menilayot. Nani jeung Yani alakur pisan, arulin di buruan. Dadang mah budak bager pisan. Kamari Kiki ulin ka Bandung. Jajang jeung Dani layet pisan. Di Ciamis aya Deldom. Budak anu bager teh ngaranna Eni. Kamari aya kukupu entrep tina sirah Nani. Ciwit-ciwit lutung di buruan. Di bumi tangtu hidup boga tetangga jeung babaturan. Batur ulin di buruan. Aya babaturan anu deket, aya babaturan anu jauh. Babaturan deket nyaeta babaturan anu sok bareng kaditu kadieu. Biasana ari di lingkungan imah mah babaturan deket teh anu imahna pangdeketna jeung urang. Kitu oge Nani boga babaturan anu sok jadi batur ulin. Babaturan deket Nani aya tiluan, ngaranana aya Sari, Dani, jeung Risa. Unggal gurit Nani sok ulin di buruan jeung sobatna. Kadang sok ngerjakeun PR babarengan, sakapeung sok anjang-anjangan, ucing-ucingan, pekles jeung kaulinan sejenna. Gurit ieu Nani jeung sobatna ulin paciwit-ciwit lutung. Nani jeung sobatna kacida bungana, tapi kaaki-akian seserian. Ayo tuh, ting tawih ngawihna, cek Nani ka sobat-sobatna. Darwe sararea teh ngawih paciwit-ciwit lutung. Hari tulut silih ciwit tonggong leungeunna. Kawina teh. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Beki lila beki luhur wae paciwit-ciwitna. Awihna ge beki gancang. Nani jeung sobatna seserian bunga pisan. Barabat Dani lumpat satarikna. Teu lila, ret, akar sim teh nulis surat. Atuh garawokan bae pasuhud ngagarawan babaturanna. Teu lila, jol Rani datang tumpak sepeda. Ciwit-ciwit lutung di buruan. Barabat Dani lumpat satarik. Pancen Nani sapopoe. Nani dipancenkeun ku mamahna sangkan jadi budak anu rapekan. Isuk-isuk Nani geus hudang. Tuluy beberes tempat sare, tuluy mandi. Teu oge ngosok huntu. Sabada mandi Nani tuluy di baju. Make mukena tuluy salat subuh. Engse salat tuluy sarapan. Sanggeus sarapan tuluy pamitan. Nani indit ka sakola. Tara dianter Nani mah geus bisa mandiri. Balik sakola Nani tara ka mana-mana. Sok terus ka imah bantu mamahna masak di dapur atawa beberes imah. Aja neutik keneh Nani mah sok punta bantu.
Tugas nani mah sok tere anggeus dan nani mah budak daekan. Lamun dangdan kuring sok bari ngaca. Kuring mah geus bisa nyisiran ku sorangan. Dani dititah mupus bor ku ibu guru. Dani dititah mupus bor ku ibu guru. Jumsi di sakola. Dani teh sakola di SD Harapan. Unggal poe Jumaah sok dititah mawa alat kebersihan ke sakola. Sarupaning sapu injuk, lap ngepel, parang sapu nyere jeung sabana. Teu poho oge sok dititah mawa bekal. Poe Jumaah teh jadwalna beberesih di sakola. Biasana beberes beberesih sok palotram di pakarangan sakola. Jam 7 bel disada. Sabada diajar 2 jam pelajaran. Kabeh warga sakola babarengan beberesih. Aya nu sasapu, aya nu ngaguntingan jukut, aya nu ngepel, aya nu ngoret jeung sajabana. Rengse beberesih, kabeh warga sakola ngajajar di pakarangan nu geus beresih. Parireureuh barak kecerakan. Kabekal teh sakola kuring geus beresih, asri katinggalina. Kembangan bangun nu saleger pisan anyar jebor. Kuring muka bekal, bebarengan jeung babaturan. Poe Jumaah teh poe nu matak resep. Spidol, meja, pamupus, kursi, bor. Kuring neda bapak, dahar, tuang, nyatu. Berseka matak sehat kana awak. Balik sakola saja jalan Dani jeung Wahyu ngobrol. Yuk, ari Jajang kunaon dirawat di rumah sakit. Ih, teu apal gitu. Apan kaserang demam berdarah. Halo, nah geuning. Cenah mah gara-gara dicocoreungit. Ti iraha dirawatna? Ti poe minggu kamari dan. Nah, bisa kitu. Cenah mah gara-gara Jaja ulin deket walungan anu kotor. Halo, nya atuh. Apan walungan tukangan Imah Jajang teh sakitu kotorna. Puguge. Cenah mah ayeuna warga rek gotong royong meresihan cai nu ngeumbeuna. Nya atuh, da kudu beberesih. Apan dangit mah resepkeun pisan kana cai ngayambeut teh. Nya dan sajabati eta teh urang kudu ngajaga kesehatan, kudu berseka awak, tempat cicing jeung lingkunganna. Pokona bersih sagala rupana.
Ciri-ciri hirup bersih jeung sehat. Apik barang dahar. Berseka awak. Kokocok mun ek barang dahar. Dahareun dituruban. Bersih lingkungan. Rajin nyikat huntu. Meme sare urang kudu ngosok huntu heula. Meme indit ke sekolah kudu sarapan. Alam sabuder. Recetna sora manuk. Wanci isuk. Kiwari ukur nangimpi. Kiriwir angin. Lembagaan wangunan tuhapa. Mawa beja tunggara. Alam tesiga baheula. Ejo asri jeung endah. Panon poe semorot. Estu ukur mata koborot. Kamari banjir lantaran hujan gede. Tatangkalan layu lantaran panon poe panas. Awak kota kiwari karasa panas. Alam dunya poek dina wancip. Guguritan kekembangan. Tinggal lebar kukupu. Ngadeukeutan kekembangan. Nu mekar di patamanan. Patak resep nu ningali. Patak pecah nu datang. Es tuning seger jeung asri.
Endek-endekan lagondi menang pecang sahiji. Lepas deui ku nyai, menang deui ku santri. Lepas deui ku nini, menang deui ku aki. Lamun urang rek nyebrang, kudu luak liuk ka kenca jeung katuhu. Kamari Dani kacugak paku, tuluy di kompres sangkan teu infeksi. Kamari Nani naek eskalator, ditungtun ku mamahna. Basa aya cai di mana ayana dokter kulit teh Jang? Kumaha carana maresihan tatu teh dok? Yudi, cik ibu pengenakeun buku.